Halo wargi Sunda, wargi Jawa Barat, tepang dari sarem video sim kuring di channel Giwang Gimawan. Nah, poe ayeuna kuring ngeplog ka daerah Sumedang, nyaeta tepatnya di Desa Karangpakuan. Nah, dina vlog kuring jalan-jalan. Ini ngaya elep ngaliwat. Nah, dina vlog ayeuna kuring rek nyaritakeun perjalanan ka Desa Karangpakuan anu endah kacida kabina-bina pokona mah. Nah, rencanana kuring teh ngaliwet jeung balad-balad nu aya di lembur. Bari ningali destinasi tempat wisata anu anyar nu aya di Desa Karangpakuan. Pokoknya mah tonton terus channel sim kuring, tong hilap di subscribe, like, share, komen oge. Pokoknya segala rupa weh. Nya, guys, tonton terus. Stay tune. Halo sampurasun wargi Sunda, wargi Jawa Barat, anu kusim kuring sidipi kahormat. Nah, ayeuna kuring aya di Sumedang, di daerah kampung halaman. Tapi poe ayeuna kuring rek ngaliwet jeung babaturan nu aya di lembur. Nah, ngaliwetna rencanana rek ka daerah Bendungan Jatigede. Nu kakoncara pokona di Sumedang aya hiji bendungan gede pisan. Nah, di ditu teh aya tempat alusnya, tempat rekreasi tapi encan jadi gitu. Tapi pokona mah jiga Raja Ampat cenah, jiga kumaha caritana di ditu ngalaliwet. Pokona tutur kan. Tong hilap di subscribe lah atuh guys. Subscribe mah gratis. Hehe. Akses jalan menuju Pasir Pangupukan bisa dilewatan ku jalur mobil, motor makomo. Nah, mun mawa mobil eta bisa langsung ke puncakna. Nah, jika ku masih di daerah ditu, pokoknya mah simak terus, tonton terus. Stand by jeung stay tune. Tong hilap bae sakali deui di subscribe. Oke gengs, poena kuring liburan saeutik lah, liburan manja gitunya. Jadi liburan kuring mah ka lembur, ka dieu, ka kampung. Ka leuweung. Pokona mah. Tapi leuweung lain sembarang leuweung, Bro. Tingali lamun maneh ningali ka tukang ka dieu. Tingali endah ka cida-cida ka bina-bina, tingali kabina. Nah, ieu teh aya di Pasir Pangupukan, daerah Sumedang. Ya, daerah Sumedang, kecamatan Barat dan Maraja. Nah, ieu teh area wisata. Lain area wisata dan can jadi area wisata na cuman ieu teh memang taneuhna memang geus jadi jiga kieu. Tadina jadi puncakna Bendungan Jatigede mun hayang apal puncak nanti di dieu mun hayang ningali kabeh salambunya di Bendungan Jatigede tuh. Ningali mana? Enahna pisan sumpah. Nah, ieu teh lahan teh lega pisan. Lahan teh nu aing kabeh ge ditungtung dieu nya cek bohongna. Tah, ieu teh rencanana hayang namahnya dijieun tempat ngopi, aya shelter, aya ngaranna teh watermark di dieu. Watermark naon sih? Marka tanah teh. Jika di kilometer 88 tak itu di dieu ngaranna. Ya spot selfie segala macam rencanana sih kahayangna jiga kitu cuman yang mudah-mudahan bisa ditinggali ku pamarentahnya ieu area Pangupukan teh. Wah, pokoknya luar biasa. Nah, kamari oge tempat ieu teh dijieun tempat paraleading internasional nu diayakeun ku Kemenpora segala macam lah. Nah, tempatna teh di dieu salah sahijina selain di Batu 2, nah salah duana di dieu salah sahijina. Nah, di dieu tempat take off landingna kanap ka ditu. Mana tuh? Di ditu kanapnya. Nah, tetep tempat take off. Nah, jadi bising maneh boga duit leuwih, boga duit loba tak investasi di dieu. Sabab kaharepna ieu teh rencanana rek dijieun ku masyarakat Desa Karangpakuan, rek dijieun bumi perkemahan, rek dijieun tempat. Agak lupa. Nah, ke bising maneh teu kabagian spot-spotna buru-buru ti ayeuna rek nyimpen duit. Nah, naon investasi di dieu rek nyieun sok hubungi Bapak Agan Edeni Ismail ta Facebookna aya tah. Kayak hubungi kadinya mun rek investasi duit rek 1 miliar diterima, rek 2 miliar diterima, rek 3 miliar diterima, ngantos 100.000 we da moal diterima 100.000 mah. Tah gitu. Jadi pokoknya mah endah pisan. Jadi mana lamun isuk-isuk ka dieu bisa ningali panon poe kijil meletek nu disebut sunrise. Nah, lamun sore-sore kieu ningali panon poe ka kulon bisa ningali sunset leungitna panon poe. Pokoknya mah endah pisan tingali.
sok mana kebayang lamun ke stres bumat pagawean datang ka pemukan leungit tah duit ge. Bro, nah, ieu teh pasir pengupukan. Jadi lamun urang ningali ka handap ka ditu tuh tinggal itu ya Raja Ampat. Raja Ampat nah di Sundanya. Jadi enak pisan. Tuh. Ini kayak pulau-pulau. Ini Pulau Dahdir. Tuh. Enak pisan. Ya. Nah, ieu teh aya di puncak pisan, puncak daerah wilayahna anu diklaim ku Desa Karangpakuan. Nah cenah mah ieu teh rek dijieun tempat wisata bumi perkemahan atau naon lah di dieu teh nya alus banget puncak pisan bray. Akses jalan oge alus pisan. Jadi tadi lewat ka mana? Lewat ka dieu teh jalanna geus aspal. Aksesnya akses mobil. Terus jadi langsung selek ka dieu tuh dina jalan asup mobil teh. Jadi memang luar biasa. Ya di ketinggian ting sabaraha ribu kaki. Jadi mau ningali ngeunteung ka handap. Mantap pisan. Nah, rencanana urang rek ngaliwat jeung sapara kanca. Ya para tokoh-tokoh Desa Karangpakuan yang para inohong. Nah, si bro masuk ngalauk di Jati Gede. Laukna baredeug pisan ka Cida. Jadi rencanana aya pangangonan teh di mana? Di Panilan itu. Tuh, tempat anu paling asrinya, paling ngeunaheun di tempat jieun tempat wisata tuh. Deket ka eta masih di Karangpakuan itu pangangonan anu deket ka China pisan. Jadi lamun misalkan ditata di tempat wisata eta dihanap halus pisan. Nah, jadi komo di puncakna. Wah. Nah, market kan gitu. Floating market. Sebenarnya bisa sih di tempat camping tempatan iya alus pisan tempatnya. Nah cuman pengelolaan tempatnya can begitu tertata rapihnya. Cuman ieu teh masih kene loba pengakuan geus tempatna geus kieu loba anu diaraku. Hak milik teh cenah mah hak milik Desa Karangpakuan gitu. Asal usulna teh aya sejarahna. Cuman aya ngeklaim Selasa hiji ke inohong di Sumedang bahwa ieu teh diklaim ieu teh milik anu Desa Sabelah Sapakualam. Nah, hayangnya heuwing caritana kumaha sejarahna. Cuman ieu teh bener pisannya lamun ieu teh ditata teh dikelola pokona mah rek nusaha-nusaha we ge ieu lebar pisan destinasi alamna alus jeung tempat wisata di masa zaman ayeuna kiwari gitu tah. Bray, hareudang teu? Tuh, tiis pan. Tiis itu tengah poe ereng-erengan tapi tetep hawa mah tiis. Jadi karena memang ieu luhur pisan karena di puncaknya aya hiliwir angin, bau tai henteu. Oke geng, jadi wing rek cobaan kanap sameme handap urang rek ngaliwat heula ayeuna jeung sapakara kanca. Geus ngabarak ya rek ngalewat. Tahu aya naon teh? Sambel.
Oh, nek bareng moal ya. Ada tahut minta 2 bongsang. Oh, udah bongsang. Salam daun ieu ke Ciwis. Jadi turis balamanya teh. Heeh. Endahnya pindah. Nah, cek orangnya ibu-ibu mah marah rujak. Tinggal itu. Rujak, nah YouTube. Rujak. Belum dia tuh yang Rujak naon eta? rujak guys. Jika di nyari ramai. Mantap guys. Uyuh. Burak geungeui. Cika saan? Mek ngulek aya deui itu. Tuh aya kreatna. Luas batu tinggal ikeun ge. Ngau. Ah baku. Tuh paname ieu. Bener ieu. Ada. Di Ancol Mawa sama teh. Dong ream. Ah, Oh, mending saing lah ya ngarain ream. Ekstrim banget guys. Lur. Ini ada supa guys, tapi supanya entah supa apaan ini guys. Banyak banget guys. Yang seareunang. Terus bagian ngeungeunana ka ditu mah terlegok. Kesel. Bray. Jalana anjir. Ekstrim. Oke guys. Oke. Guys. Jadi orang nepi di handapnya. Nuh, tadi makan ti luhur ti darah itu tuh. Tuh, luhur itu tuh tadi makan. Nah, ayeuna geus di landasan area paralayang tah. Jadi lamun naik paralayang turun tadi di dia. Nah, ieu teh masih daerah kawasan Bendungan Jati Gede. Nu aya di salah siji desa Karangpakuan. Yang disebut teh ieu teh disebut teh Pangangonan. Pangangonan teh ngangon teh gembala. Jadi baheulana meureun sok di tempat dijieun tempat ngangon domba. Nah, jadi tempat ieu memang strategis pisan mun dijieun tempat area wisata karena naon? Karena ieu di daerah dihandap deket jeung non Pangangonan Cai nya. Jadi bisa dijieun tempat museu, floating market segala macam. Tapi perjalanan ka dieu menti luhur ka handapnya. Perjalanan teh saeutik rada ekstrim. Jalanna terjal, jalanna satapak ieu henteu jiga tadi ka luhur. Jadi jalanna can dikelola halus pisan. Tapi sumpah ieu pisan tidak Bandung Marusik. Bandung Marusik dihandap. Nah, tinggal buaya. Nah, jadi putaran wilayah ieu teh memang halus pisan menijieun tempat wisata. Tanggal ganja. Tanggal ganja anjir. Bako. Tanggal bako.
tuh anu tinggali ti luhurnya pulau-pulau eta, pulau-pulau nulaletik eta teh mun ti luhur katingali juga pulau, katingali 3 pulau. Terus teh ngaranna teh, nah rencana teh si gubernur teh cenah rek ngabangun semodel pasar apung atau floating market di daerah dieu. Pokoknya mah alus pisan bray. Lamun misalkan tempat ieu dijieun destinasi wisata, jadi pasti loba anu arulin, nu karemping, nu barobogohan di dieu teh. Alus pisan, cuman sayangna pamarentah memang geus aya nya inceran ka dieu jeung ngelola itu rambut kunaon sih jeung ngelola tempat wisata ya, cuman realisasina teh lila pisan. Jadi masyarakat di daerah dieu teh berharap ieu tempat wisata teh buru-buru di hadean di jieun gitu. Lumayan jeung liburan mah teh bisa camping di dieu karena ieuhnya. Mun tadi kan di luhur mah panas pisan. Ayeuna mah di dieu mah rada saleuheung ieuna teh. Cuman aing kumaha bingung balikna deui ka luhurnya. Kayak jalanan teh terjal nanjak, terus teh jalanan teh etik. Jalan satapak men. Jadi mun motornya hese bawana kumaha akses mobil mah bisa asup. Nah, kumaha carana tempat ieu bisa dijieun destinasi alam tempat wisata bagus. Soalna lamun ditinggal di luhur ieu teh aya pulau-pulau di tengahna. Jadi teh sama pulau-pulau yang dijieun jadi tadina katutupan cai, cuman cai nu surut jadi muncul deui ka permukaan. Cobaan ka daerah anak buat cai. This cut is fresh. Si bro keur ngumpul tuh. Tuh si bro keur ngumpul. Lain. Aduh. Tuh, saya tengah dong tinggal. Jarnya. Kayaknya ombak. Anu museup babagan. Tabagan teh. Bagan teh tempat ngaruseup karena dia itu di bagan. Jadi nguseup bisa nyewa di dinya jam ting per poe nyewa. Salah sahiji usahana. Kan baheula mah nu baroga lembur di dieu teh kan boga mata pencaharian. Anu ka sawah, anu boga domba, anu boga naon nya. Nah, salah sahiji ngaganti mata pencaharian nyata nyariin boga bagan, jadi bisa sewa-sewakan karena tempat museum. Gitu nya, bro. Hah? Ulah. Ini ngeunaheun sumpah. Di mana yang nyebrang kadinya naik perahu. Ngojay ge bisa meureun. Deet pan? Deet. Yuk, di handapna. Wah, katingal di deet. Bisa ngojay ge dari ojayan ge kadinya banyak. Kayak ngojay euy. Tapi sawah kan ieu mah. Lagi pasir juga kieu kan. Nya lamun di ojayan ge moal naon meureun. Mana tunggul meureun nya, paun. Tunggul karya. Klaim. Tempat wisata ieu teh ku salah sahiji desa sabulahna. Jadi mun geus kieu geus katingari alusnya loba saling klaim. Wilayah aing, wilayah aing. Wah, kono mah riet. Hai ngorek cahil lah mau cuprak. Oi. Aji gero. Baik. Ini 15 sak buat.
santai kadinya tong hilap dah gitu we sim kuring tong hilap di follow Instagram kuring Giwang Himawan tong hilap di subscribe udah gratis subscribe mah di share oke komen sok ta bising aya kuring mere referensi tempat wisata di Sumedang nu anyar can pisan katuel ku sasaha datang ka Karangpakuan sim kuring Giwang Himawan.